Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Bapa dina materi pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang lebet kana bab hiji nyaeta biantara. Biantara nyarita hareupeun balarea pikeun hiji perkara sifatna monologis ukur direspon ku unggeuk atawa gideug, keprok jeung pasemon. Tujuan biantara informatif, persuasif jeung instruktif, edukatif jeung entertain. Struktur biantara anu kahiji bubuka, anu kadua eusi jeung katilu panutup. Metode biantara anu kahiji metode impromptu, anu kadua metode ngapalkeun atawa memoriter, anu katilu metode naskah atawa manuskrip, anu kaopat metode ekstemporan. Metode biantara impromptu nyaeta metode biantara anu ditepikeun sacara ngadadak atawa henteu tatanar heula, tapi ngan saukur ngandelkeun pangaweruh jeung kamaheran anu nepikeun biantara. Anu kadua metode ngapalkeun atawa memoriter. Nyaeta metode biantara nu nepikeunana teh nyaeta ku ditulis heula naon nu daek diomongkeun atawa ditepikeun, terus diapalkeun perkecapna. Kusabab kitu metode biantara ku ngapalkeun mah sok rada kaku. Sabab nu nepikeun eta biantara kudu nginget-nginget naon nu rek diomongkeun. Anu katilu metode naskah atawa manuskrip. Nyaeta metode biantara anu nepikeunana ku cara maca naskah. Biasana anu ngaregepkeun ieu biantara henteu pati mikaresep kana eta metode biantara. Sabab biasana anu nepikeun eta biantara sok sering tungkul maca naskah biantara. Biasana metode ieu digunakeun dina acara-acara resmi. Anu kaopat metode ekstemporan. Nyaeta metode biantara nu nepikeunana teu ngagunakeun naskah, tapi biasana disusun catatan gurat badag nu rek ditepikeun. Gurat badag naon nu rek diomongkeun dicatat sacara taliti. Kalimah atawa kecap nu ditepikeun bebas tapi tetep dumasar kana gurat badag anu aya dina catatan. Guna biantara kahiji pikeun-nepikeun rupaning kapentingan atawa maksud, kadua ngaronjatkeun ajen diri, katilu ngarojong leadership, kaopat jadi puser paniteun masyarakat, dipihormat jeung dihargaan. Wanda biantara ceramah, pamapag atawa sambutan, pedaran bahasan hiji pasoalan, natar atawa upgrading, laporan, kampanye atawa propaganda. Tarekah ngaronjatkeun kamampuh biantara, diajar dina organisasi, numbuhkeun kawanitumanya, ngaregepkeun ceramah ilmiah, rea maca. Tahapan biantara. A. Persiapan. Nangtukeun tujuan jeung topik, ngawasa materi nu rek ditepikeun, mika nyaho audiens, mika weruh situasi jeung kondisi, nyiapkeun fisik jeung mental. B. Tahap midang. Muka omongan, ngabiantarakeun eusi jeung nutup biantara. Hatur nuhun, sampurasun.